ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu nuker dipergunjingkan di internasional. Lain nasional, internasional. Kadanya ku Indonesia. Ya, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlabel NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa. Di Amerika dimasalahkan, di Inggris dimasalahkan, di Jerman dimasalahkan, di Prancis dimasalahkan. Sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tampak ngeleukat sisi kadieu perang lillahi ta'ala kuat jasa tas sunni teh. Matak Amerika teu wanian. Nah, wahabikeun heula deuleu Arab diwahabikeun mah epes meer. Mantak ke Indonesia dibentuk didanaan ku Arab, didanaan ku Syiah, wahabikeun Indonesia, membuatlah partai PKS meleg Wahabi. Aing ngomong lain lalagaan ya. Besi aya nu PKS pencet dia ya. Pencet kiai mengening anak kula, "Bacet, potokna pencet." Besi pajar bohong, dengekeun ye Amerika teh kos kitu tah. Masuk melalui birokrasi. NU na diasupkeun ka karung setelah teu aya Gus Dur. Aya mah tinggal aya doang. Kadenge ku urang ngajengek NU henteu. Kadenge suara NU henteu. Naon sebabna? Geus dikaluhan ku SBY. Dikaluhan ditarik. Tangitik ya. Kita dekat. Hei, kebok, dongkol. Ya tinggal oe-oean di handap teh orang-orang NU, kiai-kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk di Tangerang teh keur memperhatikan kok oe-oean sih. Teu bisa daya teu upaya. Kitab rujukan nu biasa dipakai di zaman Soeharto sampai zaman Gus Dur. Roboh, tufah, nihaya, minhaj ditilep temenang pakai rujukan kudu make kitab karangan Al-Qaradawi ialah PKS. Matak mui leluasa depang leluasa nyusup PKS ka tubuh birokrasi Indonesia dengekeun ku Celisia ye ieu teh dek naon lain sakadar sakitu di tukang Amerika dek nyerang tanggeulana Cikupa. Ai nurunkan deui ulil absar Abdallah jil 50 nu ngomong saurang jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi diliberalkeun supaya bebas ulah aya aturan Al-Qur'an mahnya Islam liberal dongkol meureunan kos kitu. Mulainya na ngomong ngoceh sebab di urang mah demokrasi teu aya kaitan jeung agama mah dicekel ku pemimpinna masing-masing. Kristen pasturna nu ngomong, uskupna nu ngomong, Islam kiaina nu ngomong, ustadna nu ngomong, Katolik kitu keneh kardinalna nu ngomong dan berbagai agama-agama anu sejen nu ngomong nah pemimpin-pemimpinna. Sedangkan Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu teu dianggap di Indonesia. Nu dianggap adalah kiai-kiai salaf. Maka ku ayana kitu mesti dirusak. Hese ngarusakna geus dimodernkeun di zaman Soeharto. Tetep bae cal deui tihang awi gugubrut ge aya bae. Cal deui aya eta loba jasa anu nyieun pondok pesantren lillahi ta'ala anu nyieun yayasan jeung lembaga mah teu dianggap ku Amerika. Dengekeun ku Celisia aing ngomong ya. Anjir sareurik. Jacil mulai ngoceh diperhitungkeun ku nyana terkuat di Indonesia Gus Dur. Sakedeung deui sebab geus kolot dihitung ku nyana. Hormati Gus Dur bener bae. Dicanda kuno maha kawasa geus kumaha tuh geus kitu kaayaanana saha tuh ngomong gua di Indonesia kadenge pepeletekan anu ngeritik terhadap pemerintah kadenge nu ngeritik terhadap agama di urang teu aya
kadenge nu ngritik di berbagai aliran-aliran organisasi teu becus karasa kuari eueuh Gus Dur. Lain urang teh terlalu Gus Durian lain, maning kaduren aing mah. Tapi nu jelas karasa begitu Gus Dur teh ya. Eueuh nu ngomong sugan anu noel ka pamarentah, sugan nu noel ka organisasi, sugan nu ngritik ayana ieu berjalan di Indonesia. Teu aya kuari teh. Sebab NU na ge di kaluhan. Cau. Ya, organisasi. Ya, berbagai organisasi Wahabi. Ngeri di Indonesia. Timbul azaitun geus dipersiapkeun ku nyana. Di jerona jang ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah. Jerona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika. Bentukna azaitun, teu kumaha coba. Tinggal ngitung tahun, 2 tahun, 10 tahun dideuleu perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Bere duit, yayasankeun, gaji kiaina. Supaya naon? Geus leeh cara di Saudi Arabia satu suara Wahabi ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika. Iyalah tujuan utama Amerika ka Indonesia teh. Ngamantak hiji ahli sunnah wal jamaah na nuker diacak-acak di luhurna NU, di parlemen, di handapna, di naon kitu ngaranna dijieunkeun yayasan, dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerak. Mulai ngomong, apa itu wali? Enggak ada wali sesungguhnya, bohong itu. Kenapa itu pakai mazhab? Apa-apa? Lihat di negara luar, enggak ada mazhab, cuman di Indonesia. Salah itu. Ngomongnya di berbagai media cetak, koran, majalah, media elektronik, televisi. Sangeunah nanyana kiai na kuari encan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gus Dur. Nggak kumaha deh, maning dihudangkeun bae eta Gus Dur tulangna. Gus, bangun. Ini acak-acakan ini. Bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa eueuh nu di deuleu. Eueuh nu di deuleu ieu teh. Deuleu Jakarta mana? Deuleu Bandung. Saha nu kuat ieu? Nu boga argumentasi kesalapanan saha? Tapi ayah selenting bawa ning angin masih kayak ayah di Jawa Timur nu dipake kasieun aya hiji, di Jawa Tengah aya hiji, di Jawa Barat ge termasuk aya hiji nu jadi panutan umat anu sabodo teuing kiai gergeteun deukeun ge. Ieu masih diperhitungkeun keneh nu mantak can kuateun Wahabi. Can kuateun. Tah ieu urang si hade melalui majalah-majalahna Wahabi terus-terusan dipaksa orang kita jadi Wahabi. Sok ka masjid dibarere orang selembaran titah maraca ka Wahabian. Tak iyalah ya di Indonesia ye. Nah, ieu teh tujuanana asal ge sekian persen jadi Wahabi, mulai Amerika nyerang ke Indonesia. Selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh jeung kuat moal wanieun Amerika. Sebab naon? Sebab nungaran ahli sunnah wal jamaah berjuangna teu neuleuh duit, beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah. Ieu nu mantak berkoar asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Ieu nu mantak gararaga kunaon ieu? Amerika mere duitna gede jasa. Termasuk CI mere duitna gede jasa. Kok si aman sih? Nyaho sejarah nanu mantak siah aman bahkan berkembang di Indonesia bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan Syiah. Nu mantak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana. Kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal Avanza heula. Besi endep daftar ka aing sia Ustad. Nah lumayan cak Ustad teh tolong diketrok sia kuy. Kebelah dituna Avanza, kebelah dituna Innova, asal asup. Kitu keneh ajaringan jil. Wah, duit ambalaya di dieu. Asup urang ka Azaitun, hayang ngabangun naon urang.
ieu teh dek garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto Amerika terus-terusan datang ke zaman SBY guari terus-terusan ngan kadele rapuh guari rada kadele rapuh rada dekadele rapuh tapi sebenarnya mah urang ngadoa ka Gusti Allah lantaran di urang loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu bahaya tong ieu rencana kos kararitu orang-orang Yahudi jeung Nasrani menyikapi Indonesia selama aya pondok pesantren salah jangan bahaya caknya nanti kuari terus penyerangan melalui Wahabi apa itu mazhab apa itu wali enggak ada itu yang namanya wali enggak ada mungkin bakal aya debat bakal aya ya mungkin sababaraha bulan lamun siap atau engke tahun hareup geus dipersiapkeun sebab aya nu galak jasa mencerca Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencaci maki Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili mencaci maki sahabat-sahabat mencaci para wali-wali Allah wari keur dibidik bae geus disiapkeun kiai ahli sunnah wal jamaahna nu bakal debat engke di Senayan lain lalagaan di Indonesia teh keur perang mantak beuki aya PKS cikem geus ulah sieun-sieun nah mantak naon ge eta kekentongna awas ulah dibere ember mulai ulah di ember oleh ember teh embar awas ya lain lalagaan PKS teh jahat lain lalagaan teu nyaho urang lembur mah teu nyaho naon sia kunaon hirup di lembur ka kota tuh ieu mah lain naon ngajelaskeun sing hade beusi anak urang jadi PKS sakitu doang bahaya nyana ngomongna kasihan amat cenah cek nyana ahli sunnah wal jamaah aduh beragama yang tidak karu-karuan percaya terhadap wali bagaimana di akhiratnya nanti mungkin masuk neraka tangkorak sih enggak saksian jeung aing sia debat jeung aing moal mundur saya tika-tika acan geus aya jelema kitu bawa ka dieu asal nu kuru itu aing sieun aduh da ieu sing hade nya sing hade lain lalagaan di Indonesia teh geus acak-acakan ieu mah tubuh kepemerintahan mah tubuh pemerintah ieu soal agama ieu mah soal agama aing kitu soal birokrasi lain sabodo agama acak-acakan nu mantak mana aya baheula mah pasalingsingan urang teh dina kiblat aya mana aya pasalingsingan dina Ramadan teu aya mana aya pasalingsingan dina tolak teu aya satu suara tiga tolak wari diacak-acak tolak 3 1 tolak marah terjadi iraha nu mutuskeun kitu ti zaman baheula ge NU mah ahli sunnah wal jamaah geus satu suara tolak 3 keur marah jadi bae babok jadi bae kuari acak-acakan karasa takut celisia ya gara-gara tangkorak PKS takut gitu bodoh kotokna ada cenah kiai ini sieun ini sarua bisa dipancung di harapan dipancung gua si Sarwiti nah Kangjeng Nabi make jeung boga tekad moal kawin lamun siap boga tararekan teu kawin teu anakan lamun teu anakan kumaha Yahudi nyerang kumaha Nasrani nyerang deuk saha ieu anu bakal mempertahankeun agama sing loba boga pamajikanana sing loba boga anakna badak lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awe teu boga anak teu kawin deui epes PR sama nu kawin cenah marah tinggalkeun wara rese teuing kos nyana doang panggelisna doang iya mah kumaha mun perang kumaha sia boga kanjut dibawa doang di ayo terugi jasa bicara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak 12 eta di ngoran nu kolot 17 mantap itu saya geus kawin sabaraha yang 9 tahun cenah aju teu boga-boga anak aju rencana nya ulah cenah nu kolot can mere bae datang ka Kibenen sia moal diizinan
datang ka orai jangjangan ngadagoan diizinan kuno kolot moal bisa sia datang ka monyet bisa silem moal bisa sia nekat sia jandong menyana embung dicadong tinggalkan eta kakarak lalaki kak kok kitu amat aing teu boga turunan kumamun perang ha itu bejak asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung kena kolot da bebeja gara-gara kiai Quran aing mah ngalangkeun ka aing sia aduh nya bebeja ka lagi naga izuk cuma minggu izuk ulang ngaji kunaon bongan ngaji harareudang eta lagi deh kakara ge sakitu sia ulah henteu ulang ngaji geus ulah anu nitahan ngaji ka dieu cek aing mah pokok sia mah awewe geus teu kudu ngararaji di ararimah bae jalain ngaji sia membelian ginsu doang geus teu kudu aing bakal moal nurut mah ja aing mah ieu nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilongok teh kieu barang ngaji saminggu 2 minggu 3 minggu ka horenganan ngaji teh kos kitu kula mah hayang ka sorga ka beusi deuk nyandung malah geus beres nyandung tah aing teh ngadagoan kos kitu tah ngan mun kakak nyandung kula teu balik jaha bae keneh tah tungtungna dong jore ge Pak nah ditambahan ka dieu ku ayuan nuzila turunkeun ayat lamma amma qaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus sauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqarribun nisa moal ngadeukeutan awewe ane moal kawin wa tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum cek Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul masil titik watil mustaqanahu al mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok wani ngaharam-haramkeun naon bae nu bagus anu dihalalkeun ku Gusti Allah nu instruksi Gusti Allah halal ulah sok diharam-haramkeun ulah bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusia-manusia ku Kangjeng Nabi dipapatahan dakwah Kangjeng Nabi dina dakwahna wa wasofal qiyamah nyaritakeun kiamat cek Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal ayat kiamat digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh engke cuel-cel jelema harerudang deui didinya digiring ka mahsyar langtung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab saurang-saurang bakal dihisab tentang salatna, tentang puasana, tentang zakatna, tentang hajina, dihisab tentang bobogaanana nyana harta, boga imah di mana, kumaha dipakena, naon dipakena, kitu kene mobil, motor dan lain sebagainya, sawah, kontrakan, kemudian toko, perusahaan dan lain sebagainya. Ieu bakalna dihisab, awas. Namun beres hisab adalah surga, mun teu beres nyangkut hisab adalah neraka. Itulah Kangjeng Nabi dakwahna. Parakun nas kabeh ngarasa sedih manusia. Wa bakao careurik. Atupan urang teh boga kebon, eta meureun dihisab ti kumaha. Urang teh boga onta, boga embe, kitu kene boga ladang dan lain sebagainya urang bakal dihisab. Cek sawareh pan kami ge ka pasar. Atuh ngaran-ngaran urang pasar teh waduh pan kami ge tagala bisnis jadi pelantara pan kami di pemerintahan kabeh tagara romong wa bakal careurik kabeh pikumaheun jaga engke di akhirat
Akhirna Kangjeng Nabi ini beres mituturan pajtama asyaratun minas sahabah fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamaah. 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un. Sahat anu 10-an deh. Hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 3 Abdullah bin Mas'ud, 4 Abdullah bin Amrin, 5 Abu Dzar Al-Ghifari, 6 Salim Maula Abi Hudzaifah, 7 Miqdad bin Aswad, 8 Salman Al-Farisi, 9 Miqdal bin Muqarrib, 10 Utsman bin Maz'un. Wa tasyawaru marusawarah anjeunna hasil musyawarahna wattafaqu ala annahum yatarahhabuna anjeunna hendeuk nyieun seperti pependetaan dirina. Pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kelompok Kristen teh aya nu disebut Kisisin jeung Ruhban. Eta lah kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen. Yakni nyana mengasingkan diri, mengasingkan batin, ibadah ka Gusti Allah, nyekelan keaslian Injil. Iyalah disebut pendeta, perumusan, rujukan, pertanyaan orang-orang Kristen pendeta Isis jeung Ruhban. Etalah nu hebat. Cek nu 10-an urang ge kitu baya tuyu. Lah urang ayeuna mah kieu bae hiji penting urang sarolat bae. Nomor kedua urang puasa bae mun ti beurang. Nomor ketilu yu ya urang makan ka awewe hayang bae cek nu 10 teh urang wae jubu mazakir urang kabiri bae yu bobogaan urang kabiri cek jana teh aju urang goyak qaraul lail penting urang maca Quran bae wala yanamu alal farsi jeung urang ulah make amparan ulah ngadahar daging ulah ngadahar daji jeung ulah make sesengitan haju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae inslo-insloan sapira moal kebal haju paeh ieu sadengekeun ku Kangjeng Nabi kabar tersebut cek Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki tu sih ai sarua ujung-ujung macara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi matak turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu hai mukminin rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ulah sok ke haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Wala tatadu suman ulah leuwih. Ulah leuwih teh nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Nu halal ulah diharamkeun, nu haram ulah dihalalkeun. Kumaha cak Gusti Allah bae? Haram haramkeun, halal halalkeun. Ulah sok nyieun. Geus bae. Kumaha instruksi ti Gusti Allah. Jadi urang ulah sok nyieun aing mah haram sampai kerte lantaran bid'ah. Ulah sok ngaharam-haram nu can karuha. Aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meueuh-meueuh bae ulah sok diharam-haram. Aing moal mah moal bae. Aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae ulah diharam. Aing mah moal ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng urusan gaceng lain deui. Ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia. Nah make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tanaga. Tanaga ieu adalah intisari saripati daripada makanan dan minuman. Mantap cek Kangjeng Nabi, dahar nu loba. Minum nu loba. Sare sakabekna. Wah, mantap ya bae. Instruksi mantap ya bae. Akur ye jeung kahayang urang bitung ye. Akur ya bae. Cak Kangjeng Nabi, wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada, tidak terkecuali Arab atau Ajam, la tuharibu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah. Cuma ulah keterlaluan, nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Awas, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sanyana Allah tersepen jasa, tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat batas. Mantap. Wa kulu mimma
razaqakumullahu halalan thayyiban wa kulu sok dalahar kumaneh mimma razaqakumullah tina sawarehna asil nu geus dirizkieun dizikikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiban nu halal anu bagus dahar ku anjeun ieu khusus dahar ai umum nama tadi mana keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharrimu thayyibatima ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus sama barang ai mata isi usul eta min siagil umum berarti cek ahli usul fikih mata termasuk kana umum geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram bisa oge inumeun eta teh ulah sok diharam-haram pakaian ulah sok diharam-haram kendaraan ulah sok diharam-haram imah ulah sok diharam-haram dan lain sebagainya wanita-wanita ulah sok diharam-haram nu dihalalkeun ku Allah akui halal pakai gulakeun sakitu nu mantak cek Gusti Allah ka dieuna wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban dalahar kumaraneh kabeh mimma tina saware min litabid ulah keterlaluan tin saware ma razaqakumullah anu geus dirizkieun ku rizkikeun karanjeun kabeh ku Gusti Allah halalan thayyiban nu matak ulah puasa cek Kanjeng Nabi ulah salat ti peuting geus hees bae ti peuting mah barang dahar minum empu haram teh Kanjeng Nabi daripada kabelah dituna cek Kanjeng Nabi ieu peutingna salat ai beurangna ngees bae teu bagus puasa bae tapi ngaringkuk sakumaha gateung teu bagus ya Kanjeng kos kitu teu bagus haju boga pamajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus ya Kanjeng Nabi kos kitu instruksi cek Kanjeng Nabi awas peuting ulah loba ting salat hees bae beurang ulah loba ting puasa dahar bae jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung putih kawin ayanya nu berat kawin instruksi beusi butuh pakaian pakai sadaekna asal halal cek Kanjeng Nabi asal halal kendaraan beli asal halal duitna halal kendaraan halal digunakeun pakai halal oh masalah bila perlu nu bagus 2M 3M beli kiai kumaha kitu kumaha ikuran ya ikuran duduk permasalahan nama horeng Kanjeng Nabi teh ngabagi-bagi kahirupan teh lantaran watak manusia teh kapan beda-beda aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung aya nu ibadah kudu sederhana beuteungna aya nu ibadah kentel beuteung aya nu ibadah kudu boga duit bae aya nu ibadah setengah boga duit aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji itu karasa pan lain emangnya nama kari itu pugu tuh